Bismillahirrahmanirrahim, sampurasun akang teteh. Masih kene ngabahas materi konsonan aksara Sunda. Atanapi sok disebut aksara ngalagenna teh ya. Ciri tina konsonan aksara ngalagenna setiap hurufna sok diakhiran ku vokal A. Contohna D jadi da, S jadi sa, R jadi ra, W jadi wa, jeung saterusna. Jumlah huruf ieu konsonan aksara ngalagenna sadayana aya 25. Anu mana ieu 25 teh 18 huruf aslina katambih 7 huruf serepanana. Ieu aksara konsonan ngalagenna osok ogenan disebut aksara kaganga atanapi aksara hanacaraka. Ieu kaganga atanapi hanacaraka kenging nyandak tina huruf-hurufanana. Ieu kanggo huruf aksara konsonan ngalagenana. Kaganga, cajanya, tadana, pabama, yarala, wasaha. Katambi 7 anu serepanana. Fa, pa, ksa, aksa, ja, ka, sya. Kanggo ngagabungkeun ieu huruf supaya jadi kalimah, insya Allah bade dipedar di pertemuan salajengna. Hatur nuhun.